Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, tepangkeun nami abdi Fitri Ramdayani ti kelas 11 IPS 5. Langkung tipayun hayu urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan kesehatan sarta kalonggaran ka urang sadaya. Teu hilap shalawat sinareng salam hayu urang sanggakeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina kasempatan ieu simkuring bade ngadugikeun perkawis kabersihan anu dina hadisna disebatkeun an-nadhafatu minal iman. Kabersihan teh sabagian tina iman. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, kabersihan teh tiasa dilakukeun di mana wae. Salah sahijina nyaeta di lingkungan sakola. Biasana masih keneh aya siswa anu miceur runtah teh ka kolong bangku. Aya oge siswa anu tos sadar anu miceur nuntah teh ka tempatna. Bangku teh kanggo diajar. Lamun ku urang dijantenkeun tempat miceur nuntah, bangku teh sok janten sarang reungit. Amun engke urang dicocok ku eta reungit, tangtu urang bakal kaserang panyakit. Lamun urang miceur nuntah ka tempatna, tangtu urang bakal sehat. Insya Allah. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, kabersihan oge rupi-rupi macemna. Aya kabersihan hate, jiwa oge raga. Kukituna hayu urang sadaya ningkatkeun pola hidup sehat kanggo kasayan urang sadaya. Sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti Nu Maha Welas tur Maha Asih. Ku cara sasarengan hayu urang ngajaga lingkungan. Mugi-mugi urang sadaya tiasa kaasup kana jalma anu sehat anu bersih sagalana. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, pamungkas pisanggem pilih aya basa anu kirang entep seureuna, anu kirang merenah dina manah, mugia tiasa ngahapunten. Cekap sakitu anu kusim kuring kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.